Lalu satu acan di kawitan hapunten milik ayah anu kasabit nami kasebat nama batin laku eta mah mung kalarasan bae. Ingat, cerita dalam drama ini hanyalah fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama atau cerita, itu hanya kebetulan saja. Alhamdulillah, Rama Sunda sang penguasa Bali wilujeng nyaksikan padepokan Cirebon. Saat penampilan drama sedang berlangsung, tiba-tiba terjadi sebuah penampakan makhluk halus, yaitu pocong. Anjeun geus waktuna dengan pengalaman hidup sabab anjeun geus dilahirkeun kaum sabab kabeh ilmu kaum kasatikeun ka hidup geus ayeuna prakteran ku anjeun ilmu mulyana sabab masih kan loba ilmu anu kudu anjeun didangan tah ayeuna mangsana hidup nyaman eta kakurangan
Jangan di ilmu anu saja juga ya ilmu anu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat selamat Oh, jaya jaya. Timbal. Timbal. Suka testa. Mama. Ibnu Anaki. Tah ieu teh rintangan anu mimiti. Alhamdulillah geuning anjeun geus bisa ngalewatan kana ieu rintangan. Tapi di kehidupan anu bakal kasorang ku anjeun bakal loba rintangan, cobaan. Anjeun kudu sabar, kudu tawakal, kudu tah. Assalamualaikum. Perkenalkan Simkuring Pakades di Desa Suramisi. Pengumuman kepada seluruh warga Suramisi bahwa Simkuring pemimpin dari kami peraturan cocok. Ayo tukang dagang, ayo tukang taruh pojok yang orang. Beda banget. Tahu bisa duduk, tahu, betul. apa dia yang karena politik kesehatan kurang saya. Pajak ieu teh digunakeun eukeun pemakaran, eukeun mobilisasi ke luar negeri, eukeun dan sebagainya itu sebagainya. Gusur, udah. Betul dia. Dia. Kumaha buat Pakades? Urang ujang, si tukang tani. Kan Pakades.
Anes ke surang-urang katanya peraturan teh. Nu mata ngaruhikeun warga. Betul. Itu kan ada dah itu saya jauh ini mata. Cái này mịt quá. Bosan bayuna. Hirup agama-agamana Kanjeng Nabi utusan ilahi. Assalamualaikum. Saya menteri wali kota kita memimpin bangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nunggu Quran ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Ujang. Ujang. Kali. Ayo naon Ujang? Siapa Kiai? Pak Kades. Terus pedang merdeka peraturan Pak Kiai. Eta teh kieu. Jaman ayeuna khususna di desa Sukamiskin dipimpin pemimpin anu jauh anu terkenal kana aturan-aturan agama. Astagfirullah. Jangan cari. Ya. Silakan. Cari.
padepokan Cilompek suping kan ke pada wajah kabar mohon Rena Kiai Dimas mantos ngaturkeun kamari Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir lahu warhamhu.